Allahu Allahu Allah Allah La ilaha Jibril Mikail Ijrail Munkar Raqib Malik Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalali wasi'il karimi azimil ifdali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usi litatmimi makarimil akhlaqi wa ala alihi masabihi sunnatil a'lami wa ashabihil bazilina anfusahum litawdi'i syara'i wal ahkami amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Wa qala nabiyyuna Muhammad Adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Puja kali puji ka Gusti Allah nu Maha Suci. Shalawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Marilah kita haturkan salam rindu yang tak tertahan lagi salamnya. Kepada siapa? Kepada beliau yang hari ini peristiwa kelahirannya kita rayakan. Siapa beliau? Beliau adalah pecinta fakir miskin. Siapa beliau? Beliau adalah pecinta yatim piatu. Siap baca salawat? Siap. Nuten urut, nuten urutan burut 7 baris. Qad عيناي شوقا فديت إلى حبيبي وأداي قلب رزقا قد عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فديت إلى حبيبي فأداي قلب صلي على محمد. السلام عليك السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد ya habibi salam alaika salam. One more Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi ya habibi salam alaika salam alaika. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Al-mukarramun para alimil ulama, para kesepuhan, para guru-guru ngaji setempat, wabil khusus kepada guru terganteng saya, Abah Engkok yang punya stasiun RCTI. Di antaranya Kakanda Ustadz Dayat dan yang lainnya, mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ieu rada sesak napas sebenarnya. Biasa nama di hareupeun teh lamun caramah nini kabeh. Nu biasa make presker, balsem, naon deui? Heeh. Tapi kali ieu da hareupeun masya Allah para teteh-teteh santri yang sangat luar biasa. Kok bisa? Karena separuh napas gua ada di kamu sayang. Anjay. Jadi kalau duduk di depan teteh-teteh santri itu pengen meminang. Kan kupinang kau dengan bismika ahya o bismika amut. Karena memiliki kamu hanyalah sebatas mimpiku. Kumaha budak? Ngaji geus bareng maki ara redan doang ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mun ditanya orang kabehan ibu-ibu bapak-bapak hayang boga minantu santri apa pegawai negeri? Bah tuh pegawai negeri cenah. Ulah hayang kawin jeung santri angel kaboga duit. Betul, emang kami mengakui, kami sadar kawin jeung santri mah angel kaboga duit tapi tereh kaboga anak. Betul? Biasana nu make santri mah sambing masuk balelede. Nu gede mah. Nu teu percaya silahkan mangkok sing sateun. Urang doakeun para santri karena andai kata 10 tahun yang akan datang mun guru-guru urang beus marangaot, mun kiai tos pararupus rek menta ibadah kemana, rek neangan rukun wudu kemana, rek neangan maca Quran kemana, lamun lain ka santri ayeuna nu keur belajar di pondok pesantren. Betul? Karena terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustadz, terciptanya seorang ulama bukanlah keluaran pondok pesantren mewah, bukanlah keluaran dari universitas mahal, tapi terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustadz, keluaran pondok pesantren Bali Rombeng yang penuh dengan tumbila. Betul? Mantak sebenarnya mah santri mah jelema aya kabeh, aya bae di imah. Betul? Urang doakeun mudah-mudahan santri sing manfaat ilmuna. Ibu-ibu yang cantik jelita seperti artis sinetron Ikatan Cinta, kiu kiu. Komo ibu-ibu nu marake tiung koneng, masya Allah. Ada pantun buat ibu-ibu yang kerudung warna kuning. Good morning, selamat pagi. Yang pakai kerudung kuning giginya bau tai. Kaduhung yang pakai tiung koneng ngaram jadah. Tapi hebat ibu-ibu, bener tuh. Tadi cek guru orang, cek Ustadz Dayat, mual ayat peristiwa sangat luar biasa tanpa di belakangnya ada seorang wanita hebat. Betul? Begitu poharana, begitu gedena ganjaran ketika orang ngagungkeun hari peringatan Maulid Rasul. Nu mawa kotok aya, nu mawa embe, nu mawa sapi, nu mawa beas. Pahalana gede jasa. Mantak tahun hareup jaga di Majlis Al-Muhibin mun ngayakeun peringatan seperti ieu, jaga tahun hareup nu boga kotok tewak kotokna peuncit. Nu boga sapi sing kompak, nu boga sapi, nu boga embe, nu boga lauk, nu boga salaki. Hebat. Seorang wanita sangat luar biasa. Kangjeng Rasul hebat, tapi lihat seorang wanita ibunda yang bernama Ibunda Aminah. Betul? Ibunda Aminah wanita suci, wajar mengandung wanita suci yang dikandungnya adalah manusia suci. Samemeh Ibunda Aminah mengetahui kandungannya, pan urang ge lamun keur hamil memeh hamil naon karah nyiram, pan eta nyiram para raid, bener tante.
neuleuh mie ayam pararait bakso geh neuleuh seblak tahu gejrot neuleuh salaki komo salaki hideung mah bener teu ih hajeun teuing boga salaki hideung yang penting loba tuh denge mangkok mending boga salaki kasep pelit naujubillah apa mending boga banyak salaki jore tapi barahan hayu tak sakali deui hajeun teuing boga salaki jore yang penting loba hajeun teuing salaki hideung yang penting salaki teu balik-balik 2 poe balik-balik mawa denge RT bejo bener teu mantak laki-laki mah gak penting-penting amat yang penting balik bawa duit wajar laki paeh ti heula ge tapi hebat Ibunda Aminah sangat luar biasa ketika mengandung Rasul tidak ngerasa berat ibu hamil berat henteu ngalahir nyeri henteu kunaon reuneuh deui ayo jawab coba ayo nih ya Allah sakitu isangna hebat wanita hebat betul tante Ibunda Aminah teu nyahueun bahwa keur ngandung Kangjeng Rasul datang pertama numere nyaho kabar adalah Nabi Allah Adam alaihi tadi geus ngaji guru orang Ki Enji ngan hartina kieu Ki Enji orang dia mah orang dampit orang putat orang kasar kemis mun diajak ngaji pasti ngahulang bener teu kula dia boga pengajian di imah ngal poe Senen kula mah husu maca kitab nyana maratis jambu pantolol di luar orang putat tapi nak orang dia mah henteu bener teu hiji pertama numere nyaho kabar bahwa Ibunda Aminah sedang hamil adalah Nabi Adam kedua Nabi tuh ngalongok tuh mun anak Nagita Slavina sangarana tuh disan pan sial lagi ya Ibunda Aminah pertama hamil diberinya hukum Nabi Adam alaihi bulan kedua Nabi Idris bulan katilu Nabi Nuh bulan kaopat Nabi eta mah jumlah Nabi bener teteh ih teteh Masya Allah kalau lihat teteh santri sangat luar biasa kumaha begitu ngadenge tadi maca Quran luar biasa hebatna mudah-mudahan jadi pecinta Al-Quran nuka tilu nuka opat Nabi euy bo apakah kamu ngadenge nuka opat Nabi Ibrahim nuka lima Nabi Ismail nuka genep Nabi Musa nuka tujuh Nabi Daud kadalapan Nabi Sulaiman nuka 9 Nabi Isa alaihi bisa tuh coba lamun kimaya gara-gara sebotol Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Sabulan Nabi Adam 2 bulan Nabi Idris 3 bulan Nabi 4 bulan Nabi Ibrahim 5 bulan Nabi genep bulan Nabi 7 bulan Nabi 8 bulan Sulaiman 9 bulan Nabi bisa selamat jalan kepada Kakanda Ki Enji mudah-mudahan selamat dalam perjalanannya amin ya Allah ya Robbal aduh geus lawan ka ditu bae jadi
Kasepan mana ijeng itu? Itu mah kasep leutik ieu mah gede. Balikan deui ka hiji nabi, kadua nabi, tilu nabi, opat, lima, genap, tah mulai. Genap nabimu, 7 nabi, 8, 9, alhamdulillah, gitu ngaji mah, bener. Datang ke imah, hiji sahanya. Kuari balikeun ka urang, pernah teu urang keur hamil anak urang, nu datang saha? Jurig. Bulan pertama nu datang jurig, bulan kedua nu datang tukang panci, bulan katilu Bang Emok. Bener tuh? Hebatna Kangjeng Rasul, hebatna Ibunda Aminah ketika melahirkan Kangjeng Rasul. Ibunda Aminah teu ngarasa nyeri, teu ngarasa ngaheujeun, betul. Lahirlah manusia suci yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Inti pertanyaanna, kunaon urang kudu ngayakeun muludan? Ayo, kunaon urang tiap tahun kudu muludan? Andai kata orang dampit, andai kata orang putat, andai kata orang pasar Kamis, nu ngayakeun muludan, moal luntur saeutik-eutik acan kabagindaan ka muliaan baginda Nabi besar Muhammad. Ini adalah salah satu anugerah yang Allah turunkan di muka bumi. Ini adalah makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi untuk merahmati semesta alam. Alhamdulillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan alam. Alhamdulillah. Saha jalema nu cinta ka Kangjeng Rasul, cak Rasul bakal babalangan di surga Allah Subhanahu. Ibu hayang ke surga? Hayang cepat apa yang lambat? Mami pengen ke surga mi? Mau kapan mi? Kabeh urang hayang ke surga, betul. Cuman Siti Fatimah nanya, "Euy, ke mana eta?" Nu hudang mudah-mudahan sukuna ditarik jurig. Tuh jadi batu terus neng enek iih cenah. Daripada kih di dia haliu hangseur. Nya sorangan cai kih parawan ye. Tuh mulai ciu ciu ciu. Nggak apa-apa neng, panas nggak apa-apa. Lebih baik terjebak panas saat muludan daripada terjebak perasaan cinta namun akhirnya hanya ditinggalkan. Betul. Hajenteun panas ieu ciri cinta orang ka baginda Nabi besar Muhammad. 14 abad tahun yang lalu can pernah panggih Rasul, can pernah mandakan Rasul, can nyaok kana wajah Rasul, tapi di hati orang aya iman cinta ka baginda Nabi besar Muhammad. Ibu cinta teu ka Kangjeng Rasul? Ibu RT cinta teu ka Kangjeng Rasul? Pernah ngimpi eueuh potongan. Ngimpina budak-budak Pak RT bejo paling ge. Can pernah panggih, can pernah timu. 14 abad tahun yang lalu orang ditinggalkan, betul. Tapi ternyata perpisahan itu hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya, tapi orang yang mencintai hati dan jiwa tidak ada namanya perpisahan. Well, tulis bi jeung status WA. Surga yang Kangjeng Rasul janjikan, orang yang cinta kepadaku akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu. Ciri wanita surga nusok kamamana mawa sulampe. Tisu oke lah tisu jeung naon? Siti Fatimah nanya ke Kangjeng Rasul, wahai junjunan, saha sih bakalna anu bakal babarangan jeung kula di surga? Anjeun hang nyaho Fatimah tingali di orang dampit nusok mamawa tisu eta calon ahli surga. Jeung naon ieu tisu? Baheula mah meureun cenah tisu sulampe. Jeung naon ieu tisu? Jeung ngusap keringat saha? Ingus teteh teh mah. Ketika salaki pulang kerja, ketika salaki mantas ngojek, ketika salaki mantas jualan, begitu datang ka imah urang ulah sok waka nanyakeun du aya. Pan imah ngomong ka salaki bari molotot. Mana duitna? Aya nu sok ngomong molotot ka salaki aya, mana jelemana?
puncit habak. Tah ternyata sulampe nu dibawa ku Siti Mutiah paragi ngusapan kesang salak eta adalah calon penghuni. Jaga di dia pulang di dia insya Allah salaki orang diusapan ku tisu. Siap. Kesang Kangjeng Rasul ketika Siti Aisyah ngelapan Kangjeng Rasul eta kesang Kangjeng Rasul sengit luar biasa. Andai kata kesang Rasul diasupkeun ka botol diperet saminggu jadi minyak kasturi sengit luar biasa. Jajal kesang salaki ibu. Kesang salaki pencet asupkeun kana botol krating deng teundeun saminggu. Insya Allah bakal jadi racun tikus yang mematikan. Hiji tah kesang. Kadua, mana calon penghuni surga? Calon penghuni surga mah sok mamawa kipas. Tah akur ya karakia. Jadi lamun salaki tas gawe, salaki tas jualan, salaki tas ditani eta balik ka imah kudu di kipas angin heueuh AC. Berarti bakalan nuka surga. Pancena AC dihirupan ku kami. Bener berarti kejaga di surga nuka surga naik AC berarti nu hadir di dampit tuting ieu. Hiji tah. Dua eta adalah kipas. Nu katilu calon penghuni surga adalah nusok sering-sering nawaran kasalak. Aya sok nawaran kasalaki. Tuh. Mangkok sering ditawaran. Babari awewe mah hayang asup ka surga babari asal isuk-isuk lempang di dapur ka ruang tamu ulah make celana jero. Salaki orang keur ngopi di hareup. Urang lempang di dapur. Urang lempang di dapur bari ngangkat saeutik. Arendek 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 arendek. Aya nu kitu aya. Salaki ngopi bae neul HP teu neul urang, balik deui endek moal, endek ka moal, endek ka moal. Lamun endek dibere, lamun moal ditutupan. Aya nu kitu aya. Moal aya. Saha jelema nu ngangsongkeun awakna ka salakina, yeuh ganjarana ka umrati wahidah sarua jeung berangkat umroh sakalian. Sakali deui jelema nu sok ngangsongkeun awakna pikeun salaki ganjarana sakali nawaran umroh sakali. Umroh sakali. Umroh kan harti sia teh kedengeula ieu mah nu teu boga atuh ulah salaki batur haliu eta mah. Isuk-isuk memeh salaki lempang ka gawe, memeh salaki lempang ka kantor, urang nawaran pah endek tamual umroh yuk. RT Bejo sok ditawaran tatilok. Isuk-isuk Pak RT memeh lempang tawaran Pak umroh yuk. Umroh 30 juta, ai pamajikan ngangkat daster sarua jeung sakali umroh. Salaki balik gawe tawaran deui. Pak umroh deui yuk. Memeh tawaran dahar, tawaran umroh heula. Ih becek segala. Ya Allah. Ulah bakal ngomong jangan harti dia mah kayak gedeng heula. Enggak bahaya tah. Bahaya tah. Dua. Ya Allah, salaki berangkat gawe tawaran, salaki istirahat ge. Salaki berangkat deui gawe, pulang gawe sosorean tawaran deui. Berarti orang sapoe teh meunang 3 kali. Mantap jasa. Jajal saminggu sapoe 3 kali insya Allah minggu kedua diimpus di rumah sakit. Tadi inget teu cek inji kumaha? Babari hayang ka surga mah yang penting daek sadan. Heuy pamajikan dengekeun, salaki dengekeun, boga pamajikan hayang geulis tajore. Ustad Ayen jawab ulah melotot bae. Hayang boga pamajikan geulis sambung. RT Bejo di jero paling sungar sangir bae. Dengekeun kaum lelaki, wahai kaum lelaki, andai kata ingin istrimu cantik
jelita seperti artis sinetron Ikatan Cinta eta mah kudu di modal. Ada yang mangkok. Karena sesungguhnya alat kecantikan seorang wanita tidaklah ditanggung oleh BPJS. Betul Mi? Atau halis sampai ke 2 juta mamih mah. Ieu mah neuk berangkat muludan halis encan nyieun neangan pensil halis. Horeng pensil halisna Pak Ojol jeung anak sapidol. Naik odong-odong di guha kadampit. Sugan teh ka mana eta halis sapotong eueuh. Ya Allah, nini make alis atuh panteseun. Giliran usah potong dong dak ocan. Ya Allah ya Rabbi, hiji kudu daek sadan. Ibu-ibu sok sadandan. Endeu ka mana? Tuh. Giliran endeu hees jeung salaki 12 13 jeung kuntil anak. Endeu hees jeung salaki mah make daster bolong. Kutang pakat sabelah. Nu hiji ku jarum pentol, nu hiji ku jarum paniti. Bener tah henteu? Endeu hees lain make minyak seungit malah make presker. Ditambah sopel. Nyamuk paeh kumaha salaki dia. Bener tah henteu? Endeu hees 11 12 jeung kuntil anak. Giliran neuk ondangan, giliran neuk ngojek ka batur geulis seungit luar biasa, giliran neuk hees jeung salaki bukelek. Akur tah henteu? Ieu masalah ki pulang ngariung begitu malam Jumat asup ka kamar nulup pamajikan, wih doang kuntil anak. Buuk ruig luar biasa, baju ngangkat, nyingsak. Begitu salakin asup ke jero, paranas tiris. Cek eta salakina Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La taqudu sinatu wala naum. Lahumma fis samawati wal ardh. Ieu kuntil anak teh daek mamur ja. Barang di dieu jeung bebeungeut pamajikan. Begitu dicium, wow! Dicium sugan teh pamajikan nu ngajawab horeng salaki, irungna kacorok ilung. Kacolok jarum pentol. Ulah mantak lamun KS kudu nugel. Kudu sadan. Ulah make BH aya tuh merosot nih tah mah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kangjeng Rasul ketika dilahirkan ku Ibunda Aminah, wanita yang dulunya tidak ada derajatnya. Andai kata dulu Kangjeng Rasul belum lahir, ketika lahir wanita dibunuh, ketika lahir wanita dikubur hidup-hidup. Tetapi dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad, wanita derajatnya 3 tingkat di atas laki-laki. Bener tante Bu? Hayang di luhur tadi handap. Uy, yang di luhur tadi handap. Aduh ngelek. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cak Kangjeng Rasul didik anak orang supaya tahu, supaya cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Cak Kiai Enji tadi moal nyampe ke cinta, landai kata orang teu nyaho sepak terjang baginda Rasul, betul? Mantak orang cinta ke Nabi Muhammad, ialah ciri cinta orang hadir papanasan di dampit, ciri cinta ke baginda Nabi besar Muhammad. Nuka dua, hubbi ahli baitihi. Cak Kangjeng Rasul didiklah anak orang, didik keluarga orang, didik tetangga orang supaya cinta karena ahlul bait, karena keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun sekarang banyak orang-orang yang menentang tentang nasab Ba'alawi, tidak menolak habaib, andai kata mereka punya 1000 kecintaan, 1000 kebencian terhadap ulama, terhadap habaib, terhadap Ba'alawi, marilah kita lawan dengan 1.000.000 kecintaan terhadap habaib dan Ba'alawi. Benar? Andai kata mereka mempunyai 1.000.000 kebencian terhadap Ba'alawi, terhadap habaib, biarkan mereka punya 1000 kebencian, tapi kita masih punya 1.000.000 kecintaan terhadap ahlul bait. Ahlu baitil mus. Tuh ngelek di bae. Memangnya aku ahlu baitil mus. Tuh ngelek di bae. Memangnya aku setiap ketemu kau cubit. Memangnya aku setiap kali ketemu kau cubit pi. Memangnya aku
apalagi kalau idih warisan jasa ahli baitil mus gara-gara sebotol ada redan kabeh. Memangnya aku ahlu baitil mustofa tuhurihum defa zakiri ya rasul salamun op bu ibu ya Rasulullah hebat geus dohor terus enta ulah adan heula memeh adan kula nginum heula menang tante marah ta moal hayang tante lima menit deui. Bu, apakah kamu masih ngadenge? Ya, dengein ya. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi besar Muhammad. Yang kedua cinta kepada ahlul bait. Yang ketiga wa qiraatil Qur'an, cintailah Al-Qur'an. Alhamdulillah. Didik kepada anak kita, didik kepada tetangga kita, saudara kita supaya cinta kepada Al-Qur'anul. Urang mun dipikir-pikir lobaan keneh mukaan Quran apa mukaan WA. Tuh. Lobaan keneh nyin status apa lobaan neuleuh Quran. Mun paeh hang dibacakeun Quran ta koran. Tah pancala lager ngajawabna. Urang boleh bangga anak bisa bahasa Jerman, urang boleh bangga anak bisa bahasa Inggris, tapi urang kudu ceri lamun anak teu bisa maca Al-Qur'an. Tadi Samsuri Firdaus ngeunah henteu-henteu, budak leutik ngeunah henteu-henteu, hayang boga anak kos kitu, tadi bae bawa ku urang tah. Berarti kumacarana anak urang supaya bisa maca Al-Qur'an asupkeun ka pondok pasan supaya bisa maca Qur'an. Hebat luar biasa, coba salakina pinter maca qori, pamajikana qori, luar biasa eta lamun pasea rame di mah. Isuk-isuk pamajikana geus cemberut bae. Salakina meureun santri ieu meureun nya qori. Cak eta salakina. Kunaon sia molotot. Bau. Dijawab ku pamajikana, qori sarua pan, Miftahus Salam bilawan. Cak eta pamajikana bongan can dibere duit. Oh, luar biasa. Tekebel anakna datang pulang sekolah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin eta kabeh keluarga-keluarga nu edan. Isu keneh geus pasea. Didik anak orang supaya bisa maca Qur'an. Mudah-mudahan anak orang kabeh jadi pecinta-pecinta Al-Qur'an. Yuk orang ngadoa berhubung geus jam 12 di bulan Maulid sangat luar biasa. Mudah-mudahan orang kabeh nu hadir di aku umat baginda Nabi besar Muhammad. Orang palanjang umur, loba milik rezeki. Anak-anak orang dijadikan anak soleh tur solehah. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allahu Allah Allah
ilaha illallah. Allahu Allah Allah la ilaha Jibril Mikail Ijrail Munkar Rakib Malik Ridwan Jibril Israfil Ijrail Munkar Rakib Malik Ridwan Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha doa bil khusus ka guru urang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin waskiliz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'idna min afwahil jasidin fa ahyina bi Indonesia amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasgiliz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa salimna min afatil makirin wa sunna bi zumratis salihin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasgiliz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salimna min afatil makirin wa sunna bi zumratin nahdiyin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana fi taatillah. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli ahlin nar. Ya Rabbana ya Qudus sahil lana bil fulus. Allahumma rabb hajat du'a wa alikal ijabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum azma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.